boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun diberi anugerah mapan urang ge hudang kapan Gusti Allah teh teu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina, lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di. Deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya, datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris Nabi, wali-wali Allah, solihin-solihin. Titah kumaha ngadatanganana? Sak Gusti Allah, ya Jibril akim fulana, ya Jibril numpulana, ya Jibril huda. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh nyaritankeun tentang diat. Nu sakali deui di negara urang mah ieu teu kalaku. Urayan Al-Qur'an nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi, diterjemahkeun ku para mujtahid, dikitabkeun berbagai mazhab, ieu teu kalaku lantaran lemahna umat Islam. Sanajan dina kitab Bukhari dijelaskeun al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, make qaid horeng satungtung urang Islamna teu cinta dunia, satungtung ulah mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, satungtung urang Islamna ieu bener-bener ngagungkeun ka agama. Kakarak ya'lu wa la yu'la. Jadi berarti lamun urang Islam na cinta dunia nuku Kangjeng Nabi dikhawatirkeun ketika umat kaula cinta dunia. Mafatihu khazainil ardi dibuka, khawatir cek Kangjeng Nabi malah lundur ka tukang kuari. Ketika umat Islam mukhalid jeung ahli-ahli munkarat jeung kafir, khawatir cek Kangjeng Nabi kuari. Ketika geus teu ngajungjung agamana, maka dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Urang nu tilu eta kuari geus nemrah cinta dunia kabehan. Ku cinta-cinta na haram ge ditabrak, ngeridit bunga bang. Ieu mah ngomong bae sanajan terus bae ngeriditna, sanajan terus bae ngagolang-golangkeun duit bang. Ngan ieu mah keur carita agama mah terus bae moal eureun deuk dipake deuk henteu. Ja aya hitung-hitunganana ieu ke di akhirat kakara karasa. Kok bae ku ari suadaekna. Lantaran kajurung ku hawa nafsu. Dititah urang ulah migur mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, urang terus bae. Jeung kafir, jeung musyrik, jeung munafik, jeung nu tara salat, urang campur gaul, malah jadi bos urang. Iyalah agama ipis nomor katilu. Ketika geus teu ngajungjung ka agamana sorangan, syiar-syiar agama geus dileungitkeun. Tanda-tanda keagamaanana geus dilejapkeun. Kaliru
antara mukmin jeung kafir sebab eueuh tanda geus dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi bakal mundur nu tilu eta geus araya kabeh mantap pantes lamun Palestina digempur terus ulah nyalahkeun kasasa sebab orang Palestina nurutkeun cek orang Palestina kamari datang Syekh Abdurrahman bongan orang Palestina geus teu ngajungjung tinggi ka agama disiksa ku Allah melalui peperangan carita hakikat zahir ramatu terus bae berjuang terus di Mesir atuh kitu keneh terus di Syria atuh kitu keneh ya di Indonesia ge teu jauh mantap alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar presiden anyar mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan memeh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngondel percis kos Megawati dek jadi presiden di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot jadi geus jelas kula mah geus ngomong kanu di imah ge sacenah nu di imah lalu ngomong salah di imah we pokona mah sok aya nyaho bae asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi geus teh kitu sababaraha urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang geus teh keluar jelema ibadah baik ke Allah saja ke sok aya nyobe sia mah semua dibere jauh sebab sia mah kaditu dek minta impo bae bareres mau apa nuk minta maca sholawat zikir impo malu minimal gede hutang datang cek manehanana eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana bae nu bakal menang na eta tapi milih mah ulah kadinya teu kahartipan ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu atuh kula bingung kan jadi kos kitu atuh terus we dipikiran kunaon jadi kos kitu tetep nu menang mah itu ngan milih ulah kaditu ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus mantap lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba maca isyarahna seperti itu ya kos gitulah ke iraha-iraha tetep dibejakeun ngan kuari mah haneut keneh moal wakadewe kege karasa ku urang kabehan ja pamimpin urang nyata-nyata atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kanu eta sanajan nu menang mah nu itu jadi aya keneh malah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah teh masih di Kabupaten Tangerang keneh ngan ti loka pangijing jelema saha cenah kieu jurig meureun tah mah sia mah kadinya bae amang batur jurig meureun sarua isyarahna kos kitu keneh tapi per detik ieu ge masih keneh aya nu mere-mere isyarah teh berarti aya kompromi khusus wallahu alam ka hareupna mah tah kos kitulah sabenerna nu asli nama kos kitu mantap tarik teuing teu kula
lemah teh sebab naon ari nu menang nangis di bejaan ku konde eta tamu ge loba tuh nu hadir dirinya ngan nanyakeun teu dibejakeun kabelah dieuna kos kitu ngan milih macana ulah kadinya aya lawan bareng wallahu a'lam mantap para ulama ahli-ahli Allah ahli ibadah tetep temilih kanu menang sanajan geus nyarahun bakal eleh Habib Lutfi kurang kumaha Habib Ja'far kurang kumaha Habib Salim di Habib Arif geus nyahun kemudian sababaraha kiai ngan sukut kajeun aya panita mantap nun teu milih teu baragus kabeh ge ngan aya niatan bagus doang nya nu kuarima sing loba istighfar urang kabehan sakitu bae geus jak kabeh geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz kabeh kajur didongkrak ku kumaha ge moal bisa geus urang nolkeun deui urang bariasa deui eta pimpinan urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin Indonesia mudah-mudahan aman ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya nanaon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentrem sakitu ulah jadi masalah nol deui biasa deui tinggal urang nungguan kumaha kahari teh ieu mah carita tentang agama mengenai tentang diat nu ieu mah hanya koleksi unggul di jero hate minimal urang sanggeusna nyaho ulah ngaganggu ka batur lantaran sanajan di dunia henteu diadili jaeuh pengadilan dunia anu beres urang nyaksian jaksa sakitu saremna horeng disatukangeun mah butuheun duit satungtung jaksa butuh duit moal nyaan dina mutus hukumna hakim jeung jaksa ngan bajuna doang hararideung jeung bareureup orenganan hatena mah geuleuk maleukmut dek mutus hukum kumaha mantak peradilan dunia mah sakikieuna bae tinggal engke di akhirat hakim jeung jaksa teh disiksana beda jeung batur kabedaanna batur mah digeceburkeun ka neraka nya mah diiris-iris ku hinis panai diiris ku hinis mah angel nyerina cek nya ieu dijeburkeun bae ka neraka moal cek malaikat ieu meunang hinisna ge ti pasir gadung cek nya ku hinis aduh urang eta bakalna jaksa advokat hakim beda siksaanana nu sejen mah gejebur dikulub di neraka jahanam nyana mah diiris mik lain make seukeut lain make peso seukeut tapi make hinis aju hinisan geus wet diteuneunan jeruk yang ti mana meureun jeruk nepisna ieu mah hukum picis ngaranna nu kieu mah aya ge carita hadis Kangjeng Nabi sarua jeung diiris-iris ku hinis Allah alam ke di akhiratna ieu mah sakadar caritaan kos itu percaya urang mah ja ieu nu nyaritana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi jaksa hakim advokat anu teu jujur jeung teu adil mutus hukumna katongton ke kurang di akhirat insyaallah kan sengkilan jadi kiai gerarisi kumaha risina lantaran geus loba pagedruk jeung keputusan negara tolak tilu tetep bae
di negara jadi hiji kiai mimilu ku ari loba tapi kukula kadenge kene loba kene kiai salapan tetep tilu bae aya nu disogok make jeruk hasem ente cenah tilu bae barang jeruk amis bener jadi hiji sial da kiai iya tilu geus bain ku bro ieu ku ari geus beraja lelah kan anu mutuskeun hiji mantap kula lamun aya nu datang geus tilu acan-acan kiai anu mah hiji tuturkeun kiai anu kusia ayo engke di akhirat ngadu jeung aing waduh cenah kiai kos bapak kolot sampai kapangan loba omong saya geus ku aing bisa bodoh maksudnya dek milu keaturan kitab atuh mangga henteu milu atuh sabodoh kula-kula atuh nyana-nyana ngan kan geus teu satu suara bae atuh rek kumaha ge keja aya itung-itunganana ieu di akhirat ieu manusieun ka Allah bae nusieun ka Allah tuh tapi kan dibuktikan ku Gusti Allah asal tilu dijadikeun hiji rumah tanggana teu beres maju ku majuna tapi ribut bae eleh kareng kosong mah atanggana nya ribut deui keribut deui ketepuguh dagang lagi ke hancur dan lain sebagainya anu dikenakeun panyakit nu model nah ieu tilu dijadikeun hiji nyala terus bae rumah tangga tapi disiksa sebab hate leutik namanya nagenya ieu tiba heula ge jatilu teh tilu ngan ieu mah meureunanan ku kemanusiaan bae manusiawi karunya ku anak karunya ku nanya hiji bogoh deui lah geus bae anu ngameunangkeun ujung-ujungna sulit dicaritakeun nu datang ka kula bae ge nu gering cek dokter jas sehat tapi jelema gering terus tapi kan teu bisa reujeng jeung pamajikan naon artina ditanya ku pamajikanna ieu kumaha reujengna kieu bae cek di tanggal Ambon naon eta bukan siang ngajuna di ditu kumaha nyaho we pokona banget terus kenapa eta naon artina kikituan lanjutan tentang kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sebagai pangbubungah ka Kangjeng Nabi urang di mana Kangjeng teh ditilik secara manusiawi aya di jero manahna yen dakwah teh dibere mukjizat bentuk Al-Qur'anul Karim teh geuning cek Kangjeng Nabi jelema teh hese ka iman teu sadumeh dibere mukjizat lantas masyarakat narima kana mukjizat horeng henteu bahkan memerlukan perjuangan anu luar biasa Kangjeng Nabi teh dimimiti dicarekan dicaci dimaki mah geus biasa ditambah ku diciduhan segala rupa bahkan ketika Kangjeng Nabi sujud mah geuning di alungan kokotor jeroan onta geuning ku musuh teh bahkan kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh dek dibunuh di teangan saha anu bisa neangan Muhammad saha anu bisa ngabunuh Muhammad dijanjikeun dengan perjanjian anu luar biasa ngabungahkeun hate para pebegal para penjahat di teangan atuh ku penjahat teh demi 1000 onta demi pemberian nu lain cacak-cacak dilindungi ku Gusti Allah sarua Kangjeng Nabi ge korban maka di jero hate Kangjeng Nabi secara manusiawi horenganan dakwah teh lain lalagaan ti mimiti tiis datang ka peuheur datang ka pait luar biasa maka katingali jero hate Kangjeng Nabi manah Kangjeng Nabi ku Gusti Allah ditingali secara manusiawi horenganan aya hazan Kangjeng Nabi teh maka Gusti Allah mere contoh ku contoh nabi-nabi nu baheula
diantarana kamari geus didongengkeun contoh Kangjeng Nabi Adam alaihis salam. Kuari Allah nyontohan ku kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam. Terus Kangjeng Nabi Nuh teh dakwah, ya Rabbi da'autu qaumi lailan wa naharon. Pangeran abdi terus-terusan ngajak ka kaum abdi. Senggang-senggangna abdi ngajak, berang peuting ngajak terus. Falam azid, maka ternyata teu nambahan naon, bahkan nambahan kalupur jelema. 950 tahun dakwah teh ternyata Kangjeng Nabi Nuh teh anu kadenge ku ceulina bahasa rakyatna jeung masyarakatna timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin. Capek-capena beurang jeung peuting teh ngan sakadar ngajak nauhidkeun bae ka Gusti ka Allah. Kami sebagai masyarakat, kami sebagai umat, kami sebagai kaum capek neuleuh maneh Nuh teu aya deui deudeuleun kami ka anjeun teh fi dhalalim mubin, sasar maneh mah Nuh, edan maneh mah dikitu-kitu ku masyarakat. Maka Kangjeng Nabi Nuh cak Kangjeng Nabi ya qaumi laisa bi dhalalah, kaula mah lain edan lain sasar, walakinni rasulun min rabbil alamin, kaula teh utusan pangeran, kaula teh ditugaskan uballigukum nyampaikeun ka anjeun risalati rabbi, risalah pangeran kaula, wa ansolakum jeung kaula nasiatan supaya bareres maraneh kabeh, wa a'lamu minallah jeung kaula nyaho ieu boga ilmu ieu ti Allah mala ta'lamun, kana naon hukum maneh teu kanyahoan jeung teu nyaho maneh barodok kula mah nyaho. Tanya kaula, tanya ayo geura. Urusan-urusan anu kula mah selalu dibere wahyu ku Gusti Allah. Tetep bae kaumna ngomong inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ulah sok maksakeun maneh anjeun dakwah ka kami jak dedeleuan kami mah ka maraneh teh ka anjeun teh Nuh ngan sakadar dhalalim mubin. Bane mah edan anyar. Duh, Kangjeng Nabi Nuh ku pohara-pohara teh. Mukjizat dibere Kangjeng Nabi Nuh. Kaistimewaan dibere Kangjeng Nabi Nuh. Endek ngalengkah boro-boro lelengkahan deket antar negara Kangjeng Nabi Nuh mun daek tinggal sidakep peseng. Ulah-ulah eta daratan antara negara jeung negara kapisah ku laut Kangjeng Nabi Nuh tinggal sidakep peseng. Ya Allah ya Rabb. Endek kumaha tapi tetep bae kaum teu daekeun iman. Tah kan jadi tiis ka Kangjeng Nabi jaheunya. Aing maca Kangjeng Nabi dakwah teh kakarak sabaraha taun 1 2 3 4 5 leh geus aya nu iman tapi dulur aing mah nu ngaran Nuh baheula. Anak Kangjeng Nabi Idris turunan daripada Kangjeng Nabi Idris dakwah teh ratusan tahun nu nuturkeun. Tiis ka hate Kangjeng Nabi Nuh teh. Eta antara nabi kuari warasatul anbiya para ulama ketika orang negakeun agama kemudian masyarakat sekitar orang ngajebian ulah waka berwita kakarak ngajebian doang mah atulah sabira dijebian ieu mah geus ceurik bae bebeja ka guru kunaon saya ceurik kula hendak pindah bae emang kunaon masyarakat sekitar ngajebian gua encan nyiduhan kan encan aya nyiduhan mah kakarak ngajebian ngaromong mun kula liwat teu nanya atuh teh mah teh jeri ieu nyeri cenah kiai ya ieu budak mondok deui sia mondok deui kakarak dijebian gitu mah ulah berwitan hayu bae asal sing bener tegakeun sing lurus engke ge naon kitu ngaranna lamun geus kadeuleu lurus mah geus kadeuleu bahwa urang teh bener-bener teger mutiara geus kadeuleu mutiara saha nu teu resepkeun sih boro-boro di darat di lautan jelema sanggup neangan mutiara silem aya di luhur gunung sanggup naik ka gunung jeung teuing ragage deuk neangan mutiara beuh di Garut aya batu Garut datang kara ribut eta teh dianggap mutiara sabaraha nu korban ge
di Maja Kalimaya eta teh anu geus karendem di dinya nu paeh di dinya geus sabaraha puluh urang mah ka dieu nyahona beudeung Kalimaya tuh nu molodar sabaraha di jero nya silem ka jero gebruk ka dinya teu kumaha coba dianggap mutiara kan ku nyana wani nyana anu neangan emas sabaraha puluh sabaraha ratus teh anu langsung breg ka dinya teu kumaha deui dianggap mutiara eta teh neangan mutiara ai urang ke aku kudu dijadikeun mutiara mun urang geus jadi mutiara herang kadeuleuh kajeun teuing beungeut teh hideung kadeuleuh herang komo kasorot panon pa jam 12 wah bener teh mah guru urang budak herang herang naonna hideung na herang mutiara jadi kadeuleuh mutiara zahirna rapi sesuai jeung syariat batinna rapi sesuai jeung nu dilakukeun hakikat tarekat lah bagus norekatna teh artina sanajan norekat gaeunceun jadi mah teu artina norekat mah norekat tapi jeung dunia masih keneh ngahiji norekat mah norekat jeung makhluk masih ngahiji keneh atuh teu jadi teh mah norekat nu mantap ulah salah ieu mah abdi alhamdulillah cenah geus norekat kumaha eta emang guruna di mana di itu cenah guruna maksudna norekat deung naon ieu abdi usaha babari ku torekat ya salah guru teh salah sia ieu torekat bandek miceunan kokotor di antara kokotor dunia jeung makhluk sebab dunia ieu adalah fana sebab diudag-udag ge moal dibawa ke akhirat kotor teh makhluk ngan sakadar dua cek Imam Ghazali mun teu ngalem nya mah kitu nyacad berarti kokotor tinggalkeun heula makhluk satungtung urang can bisa ninggalkeun eta moal herang awak urang batin urang kadeuleuh geneuk malek keneh bae patokanana kumaha patokanana lamun diondang masih keneh yang berkat geus naonan tuh kono mantap mamake jeung aya naon gara uang tip di hareup teh ngaranna naon ngaranna tuh sia osok ngadepean kan aya teu kiaina di dieu sok ngadepean atuh sia mah ngisin Jakarta tah mah di urang mah lah eta nu geus kitu mah lain kiai jurig mah mun kadengen ku kiai Jakarta nya nyerieun ieu lain nyerieun introspeksi diri nyan teu sideuk dakwahna ja dakwah mah patokanna dina Quran la as'alukum alaihi ajra je ulah hayang dunia tah satungtung masih kene kos kitu tetep bae jelema encan deuleu ka urang herang can jadi mutiara moal diudag bahkan meureun kadeuleuhna urang teh kotok apan mutiara mah di laut ge di teangan ai teh kotok mah di meja ge dicempal dibalangkeun ye itu beda mantap urang teh rarasaan urang aing si mutiara apa teh kotok tinggal kitu bae menyan ngomong ka pamajikanna neng ai kakasih ibarat dunia luar mutiara apa teh kotok ku pamajikan age disebut teh kotok emang kunaon lah mana teh kotok bae lah geus ulah ngomongna naon heula udah sok kitu atuh kieu ge pan urang hirup seatap untuk selama hidup kita kan kita satu atap jangan suka gitu neng kakak mah pelitan ih lain masalah pelitna naon deui pelit jasa aja kakak mah kawin dia tuh ulah pelit ongkoh kawin dia ulah itu pamajikan nyiksa eta kos kitu aduh lain kieu ye cak pamajikan teh kakak jasa kieu mah geus bagus jatuh imah teger kendaraan aya jeung kakak mah kadeuleuna aja jujur jeung adil salat teu pernah tinggalin penting tahajud bae aju nu resepkeun kakak kajaloba kadeuleuna ieu mah beusi bae kitu kakak mikah hayang mah beusi kula mah sakadar nawaran bae ieu mah endek nembongkeun maksudna di jero hate kula mah ikhlas biasa kakak teh aja pun kakak kawin deui atuh kula mah balik kitu wah tsunami atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi karim biasa jasa lah iya Kanjeng Nabi Nuh tetap
kadenge kucelina inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ditanya ku masyarakat dan nuai mana ngajakan bae ieu ka pangeran nu ngaran Allah nu gaib nu teu kadele ku mata boro-boro nu teu kadele tu pangeran urang anu dikuil pangeran urang nu di gereja pangeran urang anu digugumuku urang nu kadele nu gede nu leutik aya nu sedang aya eta ge teu daya teu upaya komo pangeran nu teu kadele deuk kumaha ngurusanana coba eta pikiran datang ka poe kitu maksud maneh naon sih ieu ngajak ka kami tilu cek Kangjeng Nabi Nuh naon hiji ya qaumi ibudullaha ibadah maraneh kabeh ka Allah ulah ka patung ka batu ka kayu jeung ka makhluk ai pangeran nomor kadua malakum min ilahin ghairuh eueuh deui pangeran iwal ti Gusti Allah katilu nomor katilu rempan besi aranjeun teu iman ka Allah ka pangeran anu ngadamel langit jeung bumi engke ku Gusti Allah bakal disiksa inni akhafu alaikum azab yaumin azim engke mah jelas di yaumin azim kiamat ieu mah memeh kiamat ge kuari di dunia bakal disiksa ku Gusti Allah ketika aranjeun kabeh teu iman ke no ieu ngajakan iman bae emang boga hukum naon si eta Gusti Allah hiji Gusti Allah teh kapan nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh nangieun Allah ajo kudu nurut ka Gusti Allah sebab Allah teh ilah wahid hiji pangeran hiji be ulah dua ulah tilu aju lamun hiji pangeran geus aturan-aturan hirup urang teh bersyariat hiji patokanna nang ti Gusti Allah maksudna ditah kumaha hiji ulah aya pembunuhan dua nomor kedua ulah aya pemabokan tilu ulah aya perzinahan kaopat ulah aya bangsa gep-gepan hiji be urang diciptakeun ku Gusti Allah titah nurut ka Gusti Allah engke bakal balik ka Gusti Allah disadiakeun di akhirat mun urang nurut ka Gusti Allah surga Nuh inna lanaraka fi dhalalim mubin kami maneuleum maneh teh horenganan edan anyar aduh cakang Nabi lupa parah ieu kami ieu lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah bener cakang Nabi mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah mun korupsi disiksa jasa tah coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu deuk kumaha coba ya Allah ya Rabbi cakang Nabi kudu dikumahakeun sih kao ngaleos Kangjeng Nabi Nuh cul dicitra saudara-saudara sekalian jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kangjeng Nabi ngeundeul dong ngalirik dong sates ngomong edan teh naon coba eta ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kangjeng Nabi Nuh terus bae dakwah ngan sakada dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin bahkan kabelah dia nama diumumkeun ku jawara-jawara diumumkeun ku inohong-inohong malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua-ketua kampung, kepala-kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang nu edan do edan geus dikitukeun teh heula Masya Allah seluruh rakyat pemerintahan anak rakyatna kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun saha marana Nuh sing hade besi aya si Nuh edan anyar lepas kade ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kangjeng Nabi Nuh duh ieu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim rempan besi aya siksa duh engke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah haju dipersilakeun ka kula deuk dikumahakeun Nuh kaum anjeun besi kitu doang coba-coba wayangna iman wow berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dhalalim mubin sing hade Nuh ngaranna kabeh serempak kabelah dia nama disurakan
asal Kangjeng Nabi Nuh bae edan anyar deuk kumaha coba Kangjeng Nabi Nuh ambo cek Kangjeng Nabi urang ngundang kiai kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge sanajan semu ge geus pakeun deureus keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureus keneh tah geus sakitu ya amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan geus aju geus baris urang bae jang urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta urang cokot 5 juta geus aju di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno ka 3 nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta nasib jore jasa teh mah kiai keur jore teh mah nasib deureus keneh maksudna dihormati keneh lah urang mah masih keneh dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ke imam geus basi masalah geus lah pokona masih keneh dihormati coba Nuh edan ya Allah cuman teh Kanjeng Nabi beuki tenang we ayo encan kos kitu mah henteu senang Kanjeng Nabi horeng leuwih parah Kanjeng Nabi Nuh ilah jang nyenangkeun Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kanjeng Nabi Nuh nu timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin cek Kanjeng Nabi Nuh naon tah maneh ngabohongkeun ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah maraneh heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heranan ja'akum zikrun kana yang datang ka anjeun piwuruk min rabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki mingkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir ti kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piwuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu jak kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek mere indar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji nomor kedua walitat taqau jeung kaula litasieun ka Gusti Allah artina sieun ka Gusti Allah hargai Gusti Allah sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah cek Allah zina haram hargai cek Gusti Allah mabok haram hargai cek Gusti Allah maling haram hargai cek Gusti Allah membunuh haram hargai eta doang cek Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah laksanakeun menghargai hukum-hukum Allah eta lah tugas kaula hiji liundirakum besi kena siksa nomor kedua walitattaqau abeh ka sorga la'allakum turhamun abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah sakitu kaula mah ngajak teh awas bakalna ieu turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah didarengekeun ku kabehan teh ai tungtungna sareuri ai prak fakazzabu kaum kabeh ngabohongkeun kami maneh lemaneh teh Nuh inna lanaraka fi dhalalim mubin aturan-aturan maneh masalah aturan-aturan maneh sesat no aturan-aturan maneh mah teu akur jeung kahayang kami atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia kahirupan urang sebagai manusia
mangpang pengurang di alam dunia teh dibere sehat, dibere kaya, dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan, yuh hayang mabok mantak naon, aya harta batur dipaling mantak naon, urang keul ka batur bunuh habak. Eta tah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh nu mantak fakadzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami. Masyaallah. Kuari ge naon bedana ketika urang nyampikeun Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah masyarakat, ulah-ulah kabeh sa Al-Qur'an tentang kisos, tentang zina bae, loba nu ngajebian, tentang mabok, loba nu ngajebian, tentang maling jeung korupsi. Urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai. Ya buktina korupsi kabehan. Geus dikitu makin menjamur, makin tambah-tambah. Dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi teh ngan di luhur meja, kuari jeung meja-meja dilegun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Ngan sakadar nyampaikan kanjen di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya. Pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan gerak ulah loba omong turunkeun habak siksa. Sareng gitu. Ya buktina bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sakali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia para raeh urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata kadieuna buang kawarah deui, tambah deui tsunami Pangandaran. 1 menit 2 menit makan dibanding-banding, woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding Gunung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus-brus, tambah deui nu laletik Sukabumi, tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut, Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku Galunggung baheula. Terus bae datang ka dieuna lain salaladar. Engke mungkin bakal dibere siksaan leuwih dahsyat. Masyaallah ngan untung Allah teh neunden wali-wali Allah. Di provinsi Banten aya wali Allah, di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara, ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teu eureun-eureunnya nama terus mancala putra mancala putih kadang datang ka kiai, ka ustad, ka tokoh masyarakat, ka pemerintah. Terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah, bari nyana mah nyulusup teu kanyahoan. Beungeutna ge teu kanyahoan urang mana, mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana. Atawa aslinya na urang penduduk dinya terketahui kanyahoan. Ieu mah rahasia Allah. Selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus bangkawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta. Lamun geus dikitukeun boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun dibere anugerah mah pan urang ge hudang. Kapan Gusti Allah teh henteu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina, lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam. Ketika nabi ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di. Eueuh deui nabi sabada kaula cek Kangjeng Nabi. Malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya. Datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris Nabi, wali-wali Allah, solihin-solihin. Titah kumaha ngadatanganana? Cak Gusti Allah, ya Jibril akim fulan, ya Jibril numpulan.
Hei Jibril hudangkeun si anu. Hei Jibril heeskeun si anu. Kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun? Keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia. Hudangkeun. Hudangkeun aing hayang ngadenge lengisan tengah peutingna si eta hamba. Lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat. Eueuh nabi eueuh rasul aing nyieun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana kadang nyanana mah susah kadang nyanana mah gering kadang nyanana mah terhimpit teu boga tanah teu boga imah kadang teu boga tapi nyana memikirkeun umat. Hudangkeun Jibril akim fulanan hudang mandi wudu tadarruk ka Gusti Allah. Pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor di antara jelema-jelema nu terlena di dunia jelema nu keur terlena ku makhluk jelema nu pohon ka aing hudangkeun si eta mah keuna tadarruk ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia sibuk soal makhluk sibuk ku nafsuna jeung ku setan nyana cal bersih toh hudang malaikat Jibril tugas anim pulanan heeskeun si anu kunaon Gusti mah kade teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan karung pabelit jeung urusan sawah, pabelit jeung urusan resin, pabelit jeung urusan batu, pabelit jeung urusan cincin. Unggal penting kieu bae. Heeskeun habak. Deuk aja, Pak. Ayo. Kiai anu ge heeskeun lantaran nyana kreditanna can aing gohol, segala ngredit, segala naon boga showroom segala. Molorkeun ulah keur tahajud. Berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril amanat ka setan-setan tumpakan habak. Tumpakan ku setan digegeupan ku setan. Pas aya nu adzan ge dicocok. Ulah kana kadenge. Begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti. Tuh, cak setan ge. Setan lagi gila setan. Tuh tinggal introspeksi diri orang ai orang bagian jelema nu dihudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba tuh kan sia ngomong sorangan diheeskeun cak sia lain sabaraga mahal teh hudang ti peuting teh jalain nang urang sakitu keur ngeunaheunana hees ko hudang nang saha bahkan kakarek setengah jam ko hudang nang saha aya nu sajam ko hudang nang saha kaju kudaek nang saha kebersihan jiwa urang lamun lain malaikat Jibril nu ngehudangkeun ka wali Allah wal bisa. Ya Jibril akim fulana ya Jibril anim fulana masyaallah malaikat Jibril kieu bae kamari mah ieu tadi udangkeun nya keur can ka Golkar mah ieu barang kuari ka Golkar jak Allah anim ulah dihudangkeun bener barang asup ka Golkar teh hudang-hudang kiai bloon teh kiainya ya hadeuna aing teh jadi kiai atuh jadi kiai bloon ge 2 kali bloon mahal hudang Allahu Akbar beda hudang si ieu jeung si itu lantaran si ieu mah diangkat jadi wali Allah kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk Gusti teh Khalik ketika Gusti Khalik abdi makhluk berarti abdi teh ti Allah deka Allah ku Allah di jero Allah naon pangaboga abdi atuh lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya nanaonan eueuh fana nya di dinya nu aya ngan Allah ngaetalah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril ya Jibril akim hudangkeun saprovinsi hiji mah aya ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih ngan teu nyaho bae urang mah dengan cara nyana lah nyana dakwah ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah nyanana keur aya di dinya bejakeun Jibril indit kitu didinya ulah didinya seakan-akan nyana nanya ai kitu dek naon dek disiksa lembur eta masyaallah nayelah sarua bae mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah berarti iyalah sumber siksa nyana nentang ulah make Al-Qur'an demokrasi bae. Ieu mah keur carita, masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa. Nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon? Teu make Al-Qur'an. Teu make Al-Qur'an, minimal hargailah Al-Qur'an atuh. Komo geus aya bahasa
Al-Quran sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia. Soeken sungutna. Kadi sia kadi soeken. Gelut aing juga aing. Ji aing mah ngabela Allah aing mah ngabela Allah. Paeh ge sorga sia paeh jahanam sia. Di pangheulana urang jeung eta. Ajung nentang kana Al-Qur'an. Di kumaha ieu coba. Masya Allah karim. Kemudian ke belah dieuna jeung jawara-jawara. Mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu. Ujung urang sieun, wah hayu bae sakemampuan urang. Urang bisana diondang dulu lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa. Itu bisa mah tuh sabori dirinya bae. Kok kitu amat ge? Lah abeh salamet. Ieu mah pamarentah mun bisa mah ulah korupsi mun bisa. Mun teu bisa atuh sabodo di dinya. Jaku lagi sok bagian ieu. Tak kiai bieu jasa teh kiai bieu. Bieu jasa teh masyaallah. Nah, kumaha Kangjeng Nabi Nuh dakwah? Terus-terusan. Da'autu lailan wa nahar. Kaula terus dakwah. Ngajak ka kaum kaula peuting beurang, peuting terus-terusan. Ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim mubin. Tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah, Gusti Maha Uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti, diangkat jadi rasul ku Gusti. Abdi dipasian mujizat ku Gusti, kemudian abdi dakwah Gusti Maha Uninga. Da'autu qaumi lailan wa naharon. Waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun. Nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan-kebohongan. Nggak aneh-aneh ka abdi, ngabohongkeun ka abdi, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami. Kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu, maneh mah henteu. Kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia, maneh mah lain. Maneh mah heran teu akur jeung kami, diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum man ja'akum dzikrum mir rabbikum. Orang mana mah jelema aneh Nuh geus lah kaditu indit. Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa, langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan, tapi ternyata ke panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang. Ngan tidinya tunuh kuari mah geura nyieun kapal maneh sok nyieun kapal. Kangjeng Nabi Nuh dititah nyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh. Ngan ceuk Kangjeng Nabi Nuh aya nyieun kapal mah pandai kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum teh neuk dikerem. Yeun kapal. Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India, di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka. Dijieun kayu koka gede, kayu koka teh pos di urang mah jati gitu. Dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gualal de. Atuh umat kang beh kaget Nuh beuki edan bae. Nuaran kayu cenah bejana neuk nyieun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat. Jae parahu mah kuduna ge di laut. Ieu mah Nuh nyieun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana, berarti jelas edan. Dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh, geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit. Nuh keburu paeh tama sia. Nyin kapal sorangan bae, kayu-kayu galedek. Nuh atuh maning akur jeung urang. Sakaom bener oge. Kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun.
begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jangan rendem doang tamah masalah tau masyarakat mencan kakerem kakarak hujan jangan rendem kayu doang di leuweung atuh base kayu teh geus base di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun biasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu Kangjeng Nabi Nuh ye bebo budak kayu aing diisingan ku sia lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna ulah loba omong noh aya rahasiaan tempokeun bae aduh Gusti sugan teh mah abdi meunang we lah ulah hantapeun pohara jasa diarisingan horenganan eta aya rahasiaan geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi noh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kangjeng Nabi noh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horenganan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab pohara, kuari malah lesan di cek Kangjeng Nabi jauh. Mantak ke loba tatanya, Gusti Allah. Kayak rahasiaan. Tuh kan. Mantak Allah maka bege aya rahasiaan boro-boro naon. Allah manyin reungit bae aya rahasiaan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3. Roda 3 mah teh mah semen. Iyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit. Jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit. Namun loba reungit atuh produksi aing laku. Nemantak ke singgah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya di antarana dokter teh kapan maksudna mah endek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat mah ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter kuari dokter nyiptakeun rumah sakit duitna meunang ngahutang di bank 1M 10M 20M 100M mulai kuari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank maka nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus leupas tina maksud asli geus lain maksud endek nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyager-nyagerkeun maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit kaluar tina keaslianna tinggal tunggu siksa mun teh di dunia di akhirat titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia ja aing nyaho cak ku si Allah teh maksud sia nyen rumah sakit di dinya nyen rumah sakit di dinya ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat nu jelas sama sia dek dahar ti jelema gering bengok sia di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia mah meuli mobil goblok Malik nun sare dia dokter ka mana ke bodoh sia darah atuh ampura Gusti malaikat Malik ge kudu tatanya keneh wae tugas sia dokter seret brus keluar tidak kasihan Kiai gitu keneh aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim ilmu aing sampaikan ku sia lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan leuwih bisa ngamalkeun leuwih bisa ngawadahan kana ilmu nu disampaikan ku sia sampaikan tapi awas sia nyampaikan anak maksud sia aing nyaho sia karangkas betung harita maon nya sia balik peting lesu tapi kan maksud sia ayo naon nah sia
Malik. Naon Gusti? Ya, kiai kadarakakeun. Manya cak malaikat balik kiai di kadarakakeun Gusti. Lah bawang, siapa teh yang naon? Pan sia mah ngajaga neraka, teu nyaho keur Rangkas Bitung sia mah. Emang aya Rangkas Bitung? Aya. Geus seret. Aduh, punten yai. Urang dipuntenan ku malaikat Malik isin di asapun sing ade. Aduh. Kiai. Kobat sama Kiai Golkar mah. Iya mah langsung bae teh keur ditanya deh. Manya Gusti. Geus teu ulah ditanya deh sama Kiai Koneng mah geus gitu kan. Tetep cek malaikat Malik tanya bae, tanya ulah, lain tanya deh, geus tah mah. Geus aya bendera Koneng tah mah. Selain maksud agama tah mah kos kitu mah. Seret dibawa ke mana? Ulah loba omong cek Malik. Tempatna khususon. Urang lamun geus kos kitu deh kumaha coba ayo. Keluar tina keaslian orang jadi kiai ternyata orang kiai teh horenganan batin nama lain kiai jawara garong sarua bae jadi tabib jadi dokter horeng cek Imam Ghazali horeng zohirna doang segala mawa obat segala mawa suntikan horeng di batin nama garong sarua bae sabaraha jelema nu ngajual sawah sabaraha jelema nu ngaduang imah sabaraha nu ngajual mobil hayang beres hayang rapih tapi ternyata horenganan teu boga maksud untuk ngarapihan jasadnya nama hayang seri, hayang senang di atas penderitaan penyakit batur. Seret, Masya Allah Karim. Nggak kos gitu, nggak kos pemerintah Pak Sultan manggis lain lalagandi. Nah iyalah, lamun urang tenurut ke aturan Allah sarua jeung kejadian umat-umat nu barah. Mulai kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal ku Gusti Allah. Sabaraha tahun kangjeng Nabi Nuh ngadamel kapal ittakhadhaha fi sanatain 2 tahun kangjeng Nabi Nuh nyen kapal ulah gede teuing ceuk Gusti Allah nyen kapal tuluha salasumiati zirain panjangna 300 hasta 300 meter arduha khamsina lebarna 50 meter ulah gede teuing nu lantaran moal loba nu miluna ge samkuha salasina jerona 30 hasta jadikeun ku anjeun nu 3 tingkat salasata butun satingkat paling handap pias paliha adawa bual wuhus jang paranti eusi hewan-hewan timimiti hewan-hewan bangsa uncal embe domba sapi onta jeung sajabana permanukan didinya dipanghandap-handapna siap geno mangga Gusti kopi wasati halin di tingkat anu tengah ieulah jang manusia wapi alaha atairu jang di luhur jang manuk-manuk dihandap mah jang dawab wal wuhus yakni bangsa hewan-hewan nu sukuna opat atawa anu ngarayap di panghandapan di tengah jang manusia di luhur jang manuk-manuk mangga Gusti dijieun ku Gusti ku kangjeng Nabi Nuh 2 tahun sesuai jeung perintah Gusti Allah ditonton ku masyarakat Nuh edan dolali mubin manyanyiin parahu di tengah-tengah kota di leuweung cai menang ti mana mun diseret ka laut lage jauh haju nundek nyeret ka laut nage sahaja kamar rembung diseret kana ku sorangan jam moal kaseret Nuh edan coba dolali mubin niku hati nyerina tapi tetep bae Kanjeng Nabi mah tugas saudara-saudara sekalian hati-hati belilah supermi aduh sing hade dulur kabehan sagedeung deui bakal datang siksa saha-saha jelema anu naek ka parahu kaula salamet mun teu naek bakal cilaka kumaha tah Nuh edan ieu dikerem di mana lautna jauh di mana hujan atuh pasti cai hujan mah ka laut haju urang mah luhur di dieu laut handap atuh dia kumaha kakeremna otak no ya dan teh keterlaluan amat sih Masya Allah dolali mubin sia
wabe budak leutik ge kok emprak nu edan budak nyeri jasa. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak 3 hiji Sam, nomor kadua Ham, nomor katilu Yapis. Kangjeng Nabi Nuh teh Sam, Ham, Yapis jeung Kanan. Ieu bakal dititah narae ka kapal Kangjeng Nabi Nuh Abah geus jadiakeun kapal dulur kabehan memeh ka masyarakat. Abah teh deuk ngajak ka keluarga heula. Abahnya tinggal nu saurang cek Kanan teh Abah. Abah mah ja bener cek masyarakat edan jaheu cek ulah ge edan. Sia ka Abah ngomong kitu. Atuh ningin kapal teh Abah teu kira-kira mah nya atuh ningin kapal di ditu atuh di deket laut bah. Di kumaha teh edana sia iman teh sih ka Gusti Allah. Lah Abah ulah ngomong-ngomong kos kitu. Si dolal sia. Kakolot bisa ngomong gitu, si dolal sia. Aduh, sekarang Nabi Nuh. Pahara amat ieu anak. Masya Allah. Cek Gusti Allah nu geus tunduk kana maktu ninggang kana mangsa. Umat anjeun teh ku bangka warahna ulah jadi pikiran ayeuna masalamatkeun anjeun jeung nu iman ka anjeun. Nu iman ka kaula jeung nu iman ka anjeun geura celuk geura titana re ka kapal anjeun ka parahu anjeun. Gusti naik teh atuh mun abdi titahna re ka kapal meureun beuki diedan-edan tuh kudu kumaha Gusti menya panas titah naik kapal. Kangjeng Nabi Nuh ge nyana ge sarua di jero hatena oge sih can gaharti ku Kangjeng Nabi Nuh ge. Aduh Gusti abdi ayu kita naik ka kapal mah keula tuh Gusti. Ieu dikerem innahu mugraqun. Maka dikerem. Tandana dikerempan kudu aya cai Gusti. Ngana caina. Di mana-mana hau ngaluarkeun cai di dinya berarti tanda dikerem. Hujan memual sabaraha hujan mah aya ngan nu jelas cai lain ti cai hujan tapi dihau parantiseuna timbul cai jaheunya bejakeun ka kaom dulur-dulur kabehan urang kabehan naik perahu lantaran ku Gusti Allah bakal dikerem cak masyarakat caina di mana hujan eueuh naon eueuh bakal timbul cai bakal nanti hau aduh cak masyarakat beki jero edan woi aing mah mun kadege kieu mah cai bakal na timbul ti kali mudal ka harti cai bakal cai hujan ka harti cai bakal bedol solokan anu ka harti ieu mah ti hau aya cai adoh kos gitulah ti Gusti Allah di jero hatena aing ge sarua. Kan aing mah yakin ka Gusti. Naik. Lah, geus, sama edan beneran. Kamari mah kakara ge semi-semi. Wari masih edan beneran. Kamari mah sia ngagotokan batu ngagosokan batu beurang doang. Wari mah di ro kamar jeung para tinu muterna naon kadang-kadang. Gurinda-gurindana dibawa ka jero kamar kieu bae. Edan beneran ku ari mah geus. Aya ibu-ibu datang ke imah kula, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Naon Bu? Da jai kiai. Jang salaki. Kunaon yang salaki? Edan. Bener ya. Salaki kula kamari mah ngagosokanana di luar doang jeung babaturana ku ari mah eta gurindana dibawa ke jero kamar. Ajukunyana digurinda hiji-hiji haju digosokan geus sababaraha poe ai batu diusapan ai kula henteu. Dan beneran salaki geus beta cai bae lah aku ka kiai coba bae eta. Lain lalagan berarti kan bener edan eta. Beta keun cai datang deui kumaha ku ari beuki parah.
kamari mah batuna kiai laleutik waduh golode teu pantes mau dijadikeun cincin jang naon meureun eta kakak cenah kieu gua gede kieu kiai kuari geus numpuk di kamar loba jasa kula ge nyekel teu meunang siade teu meunang nyekel acar ku nyana ke diusapan ge ditanang deteneng salat mah henteu cek cenah teh ieu salaki datang ka kos kitu kuari ngampar cenah di kamar batu jeung gurindana bu asana mun eueuh batu bawa jempolnya na digurindang ke mah Kangjeng Nabi Nuh terus beda naik tapi bener keluar orang bener tihau jija bener hujan nama teh sabaraha ayo gara naik tuh geus nyatakan dihau keluar cai bener ayo bener namangan lanuh sagede-gede cai tihau atuh moal kudu banjir dina babanjiran ge pasti ka laut bener mulai tuh kan ieu mah siksa Allah mah maha kawasa deuk kumaha ge ayo lah moal ditungguan ku kami coba palingnya sacangkeng cek nya teh ieu mah siksa ieu mah moal kajen ku kumaha ge moal katahan hayu geura naik nu hayang mu salamet geura naik ka dieu naik moal lah kami mah wer datang mah palingnya sakieu geus moal kabeh gitu deh cak nu sejen teh kami mah bakal narekat luhur sungsuhunan nya aya banjir ka sungsuhunan cak nu sejen ka tangkal kalah apa ge bisa hayu urang masing-masing geus nganu laluhur hayu geus naik kabeh ngan aya nu iman 40 pasang anak anu asup ka kapal hiji sam 2 ham 3 yafis kanan malulumpatan teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh alaihis ketika urang nyaritakeun anak nu teu iman jol kanan nu mantak aya anak kiai buang kawarah ka bapana kakarak anak kiai tuh deuleu anak Kangjeng Nabi Nuh masyaallah ngadoa Gusti kanan teh kapan ieu teh anak abdi laisa min ahlik lain ahli anjeun nya nama teu percaya ka aing jeung ka anjeun sebagai rasul antepkeun kanan cek Kangjeng Nabi hayu moal salamet ieu mah moal bah kula manduk naik ka ditu ka tangkal kalapa ieu mah moal salamet ka tangkal kalapa ge aya kade gunung bah kajen kuku moal nya banjir datang ka gunung waduh buang ka arah gas tidinya lah naik ke kapal Kangjeng Nabi Nuh 40 pasang manusia kanu 40 rajulan wa 40 imro'atan lalaki 40 awewe 40 kemudian anak Kangjeng Nabi Nuh Sam anu bakal Abul Arab urang Arab teh keturunan Kangjeng Nabi Nuh tina anak nu ngaran Sam nomor kedua Ham Abu Sudan ieu mah hideung bakalna eta orang Sudan, orang Ethiopia, orang Habsah, orang Osar Somali, eta nu hararideng keturunan Kangjeng Nabi Nuh ti Ham. Wayapis jeung Yapis yang mah putih anu luar biasa wa Abu Turki. Ta orang Turki nu pararuti eta adalah ti Yapis. Nu mantak lengkap wari lantaran ti Kangjeng Nabi Nuh na asup tilu nu hiji Kanan cilaka. Ngangkeung kabeh di kapal terus kapal Kangjeng Nabi Nuh diangkat ku cai dikeremlah umat Kangjeng Nabi Nuh alaihis fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladhina kazzabu biayatina setelah kaum Kangjeng Nabi Nuh ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kemudian Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal terus dibanjirkeun ku Gusti Allah langsung tita arasup nu hayang salamet 40 pasang arasup selain daripada hewan-hewan nu arasup kadinya dihandap dawab jeung wuhu setengah manusia 40 pasang kemudian manuk di luhur ngangkleung dikerem eta ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Nuh na
fa'anjaynahu kami nu agung nyalametkeun ka Nuh walladzina ma'ahu jeung jelema-jelema nu iman babarengan di parahu Kangjeng Nabi Nuh jumlah 40 pasang fil fulki nu aya di jero parahu saliyana wa aghraqna alladzina kadzabu kami ngerem ka jelema-jelema anu ngabohongkeun biayatina ka ayat kami innahum kanu qauman amin sanyana kaum Nuh kanu aya kaum Nuh teh kauman amin kaum anu buta mata hatena teh nyahun kana hak dibere mukjizat tita iman ka Allah tita iman ka Rasul Allah dipareuman dibutakeun mata hatena kauman amin kuari ge sakitu Al-Qur'an ngejelegerna tapi tetap bae ketika dibutakeun mah mata hatena aya tinggal aya ilmu di benak hatina ai ditutupan mah ku Gusti Allah tetap bae disicca ku Gusti Allah jadilah kauman amin iyalah kaum-kaum Kangjeng Nabi Nuh nu bangkawara dikerem ku Gusti Allah innahum kanu qauman amin lantaran kaumna kaum bodoh tina hak teu nyahoeun nu halal jeung nu haram disalirukeun teu nyaho haram teu nyaho halal disaliru kuari geus hampir saliru di Indonesia baheula mah seragam riba bunga bang riba seragam serempak Sabang sampai Merauke Indonesia na wah satu suara kredit haram tapi kuari mangis mulai timbul penyeliruan iya ge termasuk kauman amin tinggal tunggu bae siksa ti Gusti Allah naudzubillah min zalik cacak-cacak eueuh wali Allah anu titah ngendeman di dinya wallahu alam urang neule Jakarta akhlak manusia gos-gos kitu urang neule Surabaya di acak-acak di Surabaya doli timbullah kuari di Yogyakarta ambalayah perzinahan di Yogyakarta kuari mah ambalayah di Tangerang pun urang kuari meneliti tentang perzinahan di Kabupaten Tangerang Masya Allah berbagai kawasan-kawasan kanyahoanana ti mana kanyahoanana ketika urang meneliti di berbagai toko-toko kondom ternyata tahun baru iya stok kondom kurang berarti kan tanya kanyahoan di emang kumaha gitu kan dideteksi dina kondom geus puguh ambalayahna di kawasan Pasar Kemis kondom ambalayah di kawasan Citra kondom ambalayah di Citi di Diwang anu suci manu murni mampu Masya Allah di Puri mah Masya Allah lesang eueuh nanaoneun teu make kondom merendah mah ya Allah ya Rabbi tinggal urang bae anu sok munajat ka Gusti Allah Gusti horenganan batur mah terlena amat geus mah ngadenge mabok geus mah ngadenge pamalingan kuari ambalaya tambah deui perzinahan ya Allah ya Rabbi ieu sedek dibakal dikumahakeun ku Gusti ngan urang teu meunang kitu bae ja Gusti mah fa'alul lima yuri tinggal nyanggakeun bae urang mohon sorangan Gusti salametkeun abdi salametkeun keluarga abdi pamajikan anak incu abdi jeung tatangga abdi jeung salametkeun muslimin muslimat nu mantak diberelah ku Kangjeng Nabi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat ngangkleng kapal Kangjeng Nabi Nuh warokibaha fi asyri Rajab Kangjeng Nabi Nuh ketika naik perahu teh tanggal 10 bulan Rajab ngangkleng mengarah ke Turki wa nazala minha fi asyril Muharram turun tanggal 10 bulan Muharram Rajab tanggal 10 Rajab rawa puasa Syawal hafid haji Muharram tanggal 10 berarti sabaraha bulan di luhur kapal langsung mendarat di Gunung Ararat Turki nu mentak gunung anu luhur di Turki ngaranna Gunung Ararat di dinya teh gunung anu hese dideteksi baheula teh baheula ilmuwan kabeh mendeteksi di mana ieu kapal Kangjeng Nabi Nuh nu anehna ketika aya manuk liwat ka dinya minggir sakumaha Baitullah manuk ti dieu kenceng asal di gunung eta minggir ditelitilah ku ilmuwan vulkanologi dan lain sebagainya arkeologi dan sebagainya nah meureun di dieu geus sabaraha profesor nu deuk turun di dinya teu kanyahoan eueuh
geus ratusan profesor sakumaha jelema hayang nyaho kana tungtung bangawan nieu selalu geus ribuan eueuh ieu ge sarua hanya di zaman akhir Soeharto harita dibuka sejarah ternyata eta aya seorang waliullah di Turki setelah ngadoa mohon ka Gusti hayang naik ka luhur naik nyana ka luhur ternyata parahu aya keneh di luhur masih kena aya parahu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam Masya Allah karim sujud langsung di dinya mohon ka Gusti turun deui nyana nyarita ke berbagai teman aulia Allah terdeteksi bahwa di dinya aya sababaraha ilmuwan turun lantaran kadeuleu ngan teu bisa balik deui tapi akhir-akhir ieu diketahui di akhir zaman mentak salah sahiji tanda akhir zaman geus deukeut ka kiamat ketika parahu Kangjeng Nabi nu geus bisa dideuleu ku masyarakat rame kuari geus bisa naik kapal turun di dinya di naon karangarana di meteran lebar panjang sesuai jeung ieu kitulah tapi tetap mohon para aulia Allah orang aya larangan deui ti Gusti Allah ulah ketika larangan eta dirumpak loba bahaya maka terus-terusan Turki bahaya kebahayaan itu paling besar mulai ti zaman Raja Kamal eta anu ngaeuweuhkeun khalifah di dinyalah mulai hancur-hancuran Turki datang ke ayeuna Turki terus-terusan hancur selama 100 kurang lebih tahun hancur Turki setelah diketahui memeh eta 100 tahun geus terketahui eta mulai ti dinyala ngan diturunkeun nama kamari 40 tahun anu silam di kadeuleu biasa kieu Masya Allah. Nah ialah sejarah singkat ke panjang nama di hareup numantak besi urang hayang nyaho kapal Kangjeng Nabi Nuh yuk bareng jeung kula daftar saurangna 50 juta insyaallah henteu teu mahal 50 juta henteu teu mahal lain lalagaan beneran ieu mah 50 juta murah urang berangkat ku kula bakal diajak neuleuh parahu ka Tanjung Pasir tetap ongkos 50 juta Bang. Ya Allah ya Rabbi. Nah masih kena aya dongengna lantaran waktu dah guys itu punon karena saeb tinggal orang ngalanjutkeun wa arsalna ila adin wallahu a'lam